Kumaha kang pami aya jalmi anu gaduh junub teras maot ke pami ngadusanana eta teh niat adus junub atawa adus mayit. Jawabanana cukup niat ngadusan mayit teu kedah niat adus junub. Sakumaha dina kitab Kasyful Ghina juz kadua halaman 102. Wal haidu wal junubu istri anu head jeung jalma anu junub ida mata ka ghairihima di mana-mana maot mangka teu jauh beda jiga nu maot lianti nu head lianti nu junub fil gusli dina pada adusna yaskutu gusluhuma bi gusil maot bisa gugur adus head adus junub kusakali adus nyaeta adus maot. Jadi cukup niatna nyaeta adus mayit bae henteu kedah niat adus head atanapi adus junub. Sakumaha dijelaskeun ku Imam An-Nawawi dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz kalima halaman 123. Ibaratna madhabuna ari madhab urang sadayana madhab Imam Asy-Syafi'i anal junuba sanyana jalmi anu junub wal haidho jeung istri anu head eta ida mata di mana-mana maot si junub jeung istri anu head teh gusila guslan wahidan cukup diadusana teh satu kali henteu kudu adus dua kali nya adus junub nya adus mayit atawa nya adus head nya adus mayit teu kudu cukup sakali adusna adus mayit. Wabihi qala al ulama kafatan ieu teh adalah pendapat sadayana ulama illal Hasan al Bisri kecuali Imam Hasan al Bisri. Faqala saur Hasan al Bisri mah yugsalani guslaini mun aya mayit maot dina kayan junub diadusanana dua kali hiji adus junub kadua adus mayit. Qala ngucap Ibnu Mundir lam yakul bihi ghairuhu saur Ibnu Mundir teu aya di anu berpendapat kudu ngadusan dua kali kecuali pendapat Imam Hasan al Bisri. Saur jumhur ulama kaseseueuran ulama tatkala aya mayit maot dina kayanan junub atanapi head cukup diadusana sakali adus mayit.